Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Saibah Abdallah Amna. Abdi bade nguningakeun perkawis paskibra di SMK Negeri 1 Tasikmalaya. Abdi terus ngawawancara Bapak Dias Mundir Jaisa salaku pembina paskibra di SMK Negeri 1 Tasikmalaya. Kukituna wilujeng Hiji Tasikmalaya salah sawios diayakeuna paskibra teh nyaeta kanggo ngabantos dina kagiatan upacara bendera. Nu jumlah anggotana aya kana 50 jalmi. Latihanna teh biasana dina dinten Senin, Kemis, sareng Jumat. Biasana latihan satuan tempatna di sakola. Beda deui upama latihan gabungan, tempatna di sakola-sakola nu aya di Kota Tasik. Padias ngabina paskibra teh tos 4 tahun lamina. Cara Padias dina ngabina paskibra supaya barat tahun nyaeta sina genah dina ngalaksanakeun kagiatan, ngalingitkeun rasa lalanceuk ka adi atawa senioritas, loba diajak heureuy jeung ngurangan hukuman dina satiap kasalahan. Pelajaran anu tiasa dicandak dina urang jadi anggota paskibra teh nyaeta salah sahijina ilmu baris berbaris, ilmu ngeunaan organisasi jeung sopan sakitu wae nu tiasa diuningakeun. Hapunten bilih seueur kalupatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.